Duh, eta mun jam makola kurang becek-becek Suhan, yakin mun jam makola tuh koy babet. Mak kopi mak. Tuh eta minum kopi teh nawaran ka mama. Ulah sorangan mah mun mama ditawaran aku mama teh suruput kopi teh. Mak eta kurang tawaran mak eta kopi. Eta budak bener-bener teu nawaran. Yo mata kurang 2 kali ditawaran kopi. Ditawaran kopi nama. Kajen mama mah, kajen. Padahal mah ari karompok di dieu teh diberean kopi eta pedah mawa kopi teh nawaran ka jam makola geus Duh, eta mun jam makola kurang becek-becek kurang. Ceng barengnya ceng, mama ceng. Borda urang rek touring ka ieu Palutungan. Mak, barudak teh touring, Palutungan. Intina mah lobaan. Pona intina mah lobaan. Aya si goceng aluluna ka Palutungan teh. Aya si pitut aluluna, aya si arang aluluna, aya si embol aluluna, aya si ebo aluluna, aya si borok aluluna, aya si beok aluluna, aya si baron aluluna, aya si sukoy aluluna, aya si baron aluluna, aya si kibil aluluna, aya si grandong aluluna. Bisa, ya, tong ngadenge-denge erek tur, geus udah ngalawak teh alus ngalawak mah. Nah, eta teh tadi teh barengnya barudak teh rek ulin ka Palutungan. Tah ngadenge-denge cenah erek ketur ka Palutungan, geuning mama teh dibere nyaho erek tur teh. Bejaan tong. Ya mak dengekeun tadi teh urang geus panjang lebar mah ngajelaskeun teh. Barudak erek touring ka Palutungan. Alus ngalawak teh. Awak paru. Bah, mama ditawaran atur, meureun mama teh ye. Milu, aya nonon teh jam makola, teunana mama teh ditawaran gitu nana. Yo mak, pokona teh urang pokona geus panjang lebar. Sabar. Barudak teh ka Palutungan. Saya mah ngamusuhan saminggu mama mah mun teu diajak tur teh ngamusuhan. Yakin mun jam makola tuh koy babet tuh. Alus ngalawak teh. Yang dari naho yang? Min tur gitu ajak-ajak geus teu nana. Jadi kieu mah. Nya. Si barudak Heeh. rek tur, Tuh jelas sih mana. Jelas ngomong teh. rek tur ka Palutungan. Tak harus babaturan teh maranya. Lobaan. Aketur teh maranya. Lobaan gitu teh. Ya. Keheul ngadengekeun. Nya sok mangga-mangganya. Lobaan ieu batu teh. Aya geus lobaan we barudak urang. Nya. Cuman di ditu teh aya bos batur urang. Si Grandong aluluna. Eta geus jadi manajer, boga mobil, imah gedongan, geus lewat urang mah. Nah, di ditu urang syukuran. Ek mam lobaan. Tah, balik nate dipasihan duit 500.000 ewa. Hari kitu mah dipasihan duit mama milu atuh. Assalamualaikum.